da ieu mah lain mubalik da ari mubalik mah biasana ge sok anu make eta teh geuning naon dina itu anu kos obat nyamuk teh geuning udeng cek ibu-ibu teh nah atuh Ustaz make jeung teu make udeng da kacipta Bu kaayaan awak kieu laju make udeng atuh meureunan jiga hileud peuteuy batur mah geuning mubalik make jubah kumaha lamun sim kuring make jubah kabayang Bu lamun sim kuring make jubah kaayaan awak kieu ditambahan beuteung buci teureup saeutik atuh meureunan jiga kelenci matak asa biasana we matak ieu mah dangdanan lain dangdanan mubalik tapi ieu mah dangdangan tukang ngurebkeun tah tukang ngurebkeun mah kieu dangdanan teh alhamdulillah pangarsa sim kuring di ditu teh tukang ngurebkeun bahkan sim kuring bisa ngajamin nupang alus-alusna tukang ngurebkeun di ditu iwal ti sim kuring naon sababna alhamdulillah salama sim kuring ngurebkeun nepikeun ka ayeuna can pernah aya komplain ti konsumen kabeh anu dikurebkeun ku sim kuring kabeh ke baretaheun eueuh nu hayangan dibalik biriqati rafati rahmati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah wa qala aydan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa qala aydan udhkuru mahasina mautikum wa kufu ammasawihim wa qala Hatim bin Ulwan manid da'a salasan bi ghairi salas fahuwa kadzdzab manid da'a huballahi ta'ala bi ghairi wara'in an maharimihi fahuwa kadzdzab wa manid da'a mahabbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi mahabbatil faqri fahuwa kadzdzab wa manid da'a hubbal jannati bi ghairin fakimalihi fahuwa kadzdzab innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadere pengatur waktu pembuka acara anu mana anjeunna parantos mapariran waktos ka sim kuring anu ku sim kuring dipihormat kersana para saihuna al mukarram para guru-guru sim kuring sesepuh di lokasi anu sami-sami ku sim kuring dipihormat tegakantun Bapak aparatur pemerintahan ti atasan dugi ka bawahanana ti bawahan dugi ka atasanana anu sami-sami ku sim kuring dipihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi anu disesepuhan ku Karang Taruna GRC nya gabungan remaja Cisuren anu didukung ku para tokoh agama, tokoh masyarakat, miwah warga masyarakat sadayana
anu sami-sami kusim keur dipihormat kalian pamudah-mudahan ku Allah taala dimuliakeun. Oge teh hilap partner simkuring sahabat mubalik sahabat kori gitunya anu memang eta teh jarang kabaca-baca cek gitunya sahabat mubalik partner mubalik saha tukang son jarang teh kabaca-bacanya. Matak bu, jadi jangan sampai melalawarkan tukang son. Apa sebabnya? Buat ting dina penting ayeuna nu panggedeana ganjaran mah manehanana. Ya, naon sababna? Sabab lamun teh mah ti mimiti tadi MC nepikeun ka ayeuna jempling we eueuh sapeker ku kira-kira keungnya. Nah, anu kudu simkuring hormat mudah-mudahannya Kang kopina masih kena aya. Teu aya. Ini nyode Kang bisi nunutan. Bahaya pan urang ya tugas can beres ya. Mudah-mudahan sing berkah Kang, mudah-mudahan sing seueur anu ngelemna kalian mudah-mudahan sing sukses dina sagala rupina kalian mudah-mudahan sing lebet ka surga sareng son-sona. Karek nabuh murunan di ditunya maksudnya ganjaranana. Katanya ganjaran anu sami semua kusim kuring pihormat. Kalian kali eta teu dina kesempatan langkung ti payun urang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan atas iradah anjeunana alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel ngariung dina kesempatan. Mudah-mudahan lengkah urang sadayana ti bumina masing-masing ka ieu tempat. Mudah-mudahan sing dijantenkeun amal ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salamna mugia salamina dicurah limpahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kantun ka para kulawargina ka para sahabat-sahabatna ka para tabiin tabiatna tukurugi ka urang sadayana selaku umat mantena kalian mudah-mudahan kitu poe kiamah urang sadayana sing kenging syafaati mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu darama alhamdulillah mata kadia ge damang berenannya dalam gering mah di imah ya di imah gering apa ibu imah gering rumah sakit pan kita Sunda nyarita teh kada sakitunya orang Sunda mah sok nginjem bahasa bari tarambulangkeun itulah kelakuan orang Sunda terus sok aya dina sakalian waktu ibu-ibu keur ngariung jeung baturna bari ayeuna nyarita cek si ece teh ece ari budak ece nu katilu ayeuna di mana? Apanan sekolah? Di mana sekolahna? Jauh sekolahna ge di Cibanu. Ari anu kadua apan anu kadua mah geus kuliah. Di mana kuliahna? Jauh di Jakarta. Bahkan ayeuna pan sawah anu handap ge digadekeun. Ari anu kahiji apan anu kahiji mah geus rumah tangga. Cing kira-kira na eta rumah tangga bahasa naon? Bahasa Indonesianya. Da bahasa Sunda nama imah taraje. Dan teu sukan cek ibu-ibu teh ibu ari ibu imah taraje teh geus sabaraha taun teu make jeung imah taraje sagala eueuh ti walahirna. Geudina sakalian waktu ibu-ibu kadatangan ayeuna semah kan beda bahasana ge nya ari ka semah mah beda jeung ka salaki. Meni alap ka semah mah kumaha cek ibu ningang ayeuna nawaran tuang hatur lumayan tuangeun atau siap bahkan hapunten sanggu nagingan saukur sanggu dinten ditamahan putra mujair ditamahan di sareng jengkol anum beda jeung ka salaki. Beres semah daharna laju ibu mawa baki eusina cau jeung jeruk bari diasomkeun kumaha cek ibu hatur lumayan cuci mulut. Nah cing ari cuci mulut bahasa naon? Bahasa Indonesia nya. Ari bahasa Sundana naonnya? Tapi aku mah bangus. Itu orang Sunda. Gitunya orang Sunda. Ngan kacekna teh bahasa anu hese dipelajari cenah bahasa Sunda. Naon sababna? Sabab bahasa Sunda mah kudu puguna kusukna malapah gedang jeung lain sajabahna. Sok orang Sunda mah nya
bahasana loba bisa tina hiji pagawean loba bahasana ngasupkeun sangu kana bahampan loba bahasananya aya tuang aya mamam aya neda mumulu ngawadang nanti dahar namhandi daang nya jajablog lolodok tetegek tuh nya coba bahasa Indonesia ukur hiji makan kambing sedang makan Ustadz pun sedang makan jadi kambing sama Ustadz sama-sama makan itu orang bahasa Sunda bahasa Indonesia nya ngan kacek nate kade bahasa Sunda mah kudu bener nempatkeunana naras gegerasok ayeuna jung nangtung ge diu berbet lumpat gedebluk labuh ngalekuy nguah si teh eta budak teh bakal tingku lapar mending ngalekuy kitu nguahna eta bahasa Sunda kitanya kudu bangga orang jadi orang Sunda teh kitanya kudu bangga mata alhamdulillah dinaik kesempatan simkuring hampura kasadayana khususna ka para ibu-ibu khususna punten ka para almukarom simkuring dinaik kesempatan lain rek ceramah naon sababna da lain ahlina lain mubali bahkan tadi cenah Ustad Kijang eta teh bukna pangheureyan barudak keur di ditu aya sugan teh nyaan we mari kita tampilkan mubalik kita yang bernama Ustad Kijang boroma gagah we teh teh wah Kijang aya sugan teh identikna teh jeung mobil atawa jeung rusa ternyata geuningan singkatan rek nyebutkeun panek meureunna teu wani da sidik ka Ustad maka disebut teh Ustad Kijang kirang jangkung tapi dah heuh dina lebah dinya nama urang ge rumasa da ieu mah lain mubalik da ari mubalik mah biasana ge sok anu make eta teh geuning naon dina itu anu kos obat nyamuk teh geuning udeng cek ibu-ibu teh nah atuh Ustad make jeung teu make udeng da kacipta Bu kaayaan awak kieu laju make udeng atuh meureunna jiga hileud teh batur mah geuning mubalik make jubah kumaha lamun sim kuring make jubah kabayang Bu lamun sim kuring make jubah kaayaan awak kieu ditamahan beuteung buci teureup saeutik atuh meureunna jiga kelenci matak asa biasana we matak ieu mah dangdanan lain dangdanan mubalik tapi ieu mah dangdangan tukang ngurebkeun tah tukang ngurebkeun mah kieu dangdanana teh alhamdulillah pangarsa simkuring di ditu teh tukang ngurebkeun bahkan simkuring bisa ngajamin nupang alus-alusna tukang ngurebkeun di ditu iwal ti simkuring naon sababna alhamdulillah salama simkuring ngurebkeun nepikeun ka ayeuna can pernah aya komplain ti konsumen kabeh anu dikurebkeun ku simkuring kabeh ke baretaheun nu hayangan dibalik kan nyata gitu teh we geuningannya aya ka tukang ngurebkeun mah di ditu mah pangarsa masih kena standar gitu masih kena gocap di ditu mah ngan alhamdulillah kamari mah pas aya corona ya pas aya corona mah jeung aya dispensasi kitu nya eno di ditu tos naik pangarsa 75 ayeuna mah lumayan naik ke 25.000 ngan baheula mah anyaran encan wani mun ngurebkeun lebah pipina naon sababna kan lebah pipina mah kudu di bukakeun sok sieun pas dibukakeun teh gowo kene ge ya tukang ngurebkeun ya alhamdulillah walaupun kaayana kitu simkuring ka dieu kaayaan lintang ti seja silaturahmi alhamdulillah ku sakitu ge kitu nya sababkeun lah dina masalah urusan ngaji mah di dieu kiai ngajabrek kitu nya urang ngobrol we ieu mah gitunya orang ngobrol dina kaayaan memperingati haul sesepuh kampung Cisuren dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 anu perlu memang ku urang disyukuran pertama anu ku urang disyukuran teh adalah lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab loba pisan kanikmatan anu ternyata ku urang jarang disadari bahkan beh dituna ku urang jarang disyukuri naon sababna sabab rata-ratana jelema mah
di kalangan seperti orang mah ngitung karena kanikmatan anu ku orang dipikir karena kanikmatan anu cek orang nikmatnya adalah urusan harta bana naungguh anapun dina hal anu sejenna jarang ku orang disyukuri nu padahal nikmat anu panggede-gedena sakumaha saur para ulama salian ti nikmat Islam jeung nikmat iman aya kanikmatan anu luar biasa anu perlu ku urang disyukuranna. Mana hiji kanikmatan anu perlu ku urang disyukuran nikmat ayana inung bapa. Nah maka jeung kudu disyukuran sabab ayana inung bapa itu wasilah kana ayana urang. Mata pantas geuningan Kanjeng Rasul nyarioskeun di mana Allah subhanahu di mana-mana orang tua bendung inung bapa bendung maka Allah ge milu bendung ketika ayeuna orang tua urang inung bapa urang ridho ka urang maka Allah pun milu ridho ka urang. Jadi ridho jeung henteuna Gusti Allah tergantung kana ridona inung bapa. Itu mata kade nya baik ayeuna keur para pemuda maupun ke para anak-anak kade bahkan aya bahasa kieu ya punten sagede dina tangkih aya bahasa kieu pidauh Kanjeng Rasul mudahan henteu berlebihan lamun disebutkeun hukum karma. Saur Kanjeng Rasul birru abaakum tabarrukum abnaukum kudu nyieun kahadean aranjeun kabeh ka indung bapa aranjeun kabeh mangka engke otomatis anak anjeun bakal nyieun kahadean ka anjeun. Jadi alus jeung gorengna akhlak anak urang ka urang tergantung hade jeung gorengna akhlak urang kanu jadi kolot. Terus kanu jadi kolot maka cik hati-hati kumaha atuh carana eueuh deui lintang ti urang syukurna hiji syukur kana nikmati Allah kumang rupa-rupa kanikmatan ku jalan naon di antarana we ku jalan ngalaksanakeun pangaosan sakitu we teu kudu panjang-panjang teuing geus jam 11 teu kudu panjang-panjang teuing nya. Jadi kahiji cara syukuranana adalah ku cara ngalaksanakeun pangaosan. Bahkan pancen aja ternyata ibadah anu paling ku setan digoda ternyata lain ibadah sholat. Ibadah anu ku setan bener-bener digodana ternyata lain ibadah sholat, lain ibadah zakat, lain ibadah mengaji, tapi anu bener-bener digoda ku setan adalah ibadah pangaosan pengajian. Mudah-mudahan lamun teh misalkan ayeuna malam Jumaah nyanya malam Jumaah warada peuting teh jiga nya malam Jumaah mah lan sabarana sok aya bahasa keuni malam Jumaah malam sunat cing gitu nya. Bahkan ngan cek beja ieu mah lamun teh misalkan salaki jeung pamajikan dina malam Jumaah bertempur di atas kasur mangka ganjaranna sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Sim kuring mah jarang ceuk paling dina malam Sabtu. Adapun malam Jumaah mah ukur sunat berarti malam Sabtu mah wajibnya, malam Minggu fardu, lajuan malam Senin fardu kifayah eta mah. Mata kadenya walaupun ayeuna sunat heukeureuh ya geus balik ti dieu mah lumayan 70 Yahudi urang haja-haja rek ngabunuh 70 Yahudi mah moal bisa ngan kade cek ibu-ibu teh bapana dina malam ayeuna pancek ajengan tadi kudu ngabunuh 70 Yahudi kumaha cek ibu-ibu nu minggu kamari ge encan dikurabkeun tina 70 teh intinya dina malam Jumaah sakada bae bataknya. Nah ternyata ibadah anu ku setan digoda teh adalah ibadah pengajian. Naon sababna? Sabab eta pengajian ketika orang bener dina ngajina maka tangtu bakal menang ilmu. Ketika ilmu eta benang tangtu baik ibadah orang bakal bener. Ketika ibadah orang bener tangtu ibadah orang bakal diterima. Mata pantas eta ibadah pengajian ku setan bener-bener digoda mah. Buronan ayeuna malam Jumaah bejana di Cisuren rekayakeun muludan, rekayakeun pengajian. Buron teh poe kamari teh tah si setan teh geus siap.
dikerahkeun berenang lain kan saukur prajurit na hungkul bahkan ayeuna jeung komandan-komandanna kumaha carana supaya jalma teh ini kana pangajian lolos di pengajian dina pengajianna masih kena digoda karawasnya bahkan geuningan aya jadi setan ngagodana jalma keur dina waktu pengajian teh ku tilu perkara cenah teh hiji ngagodana teh ku cara ngawurkeun paku kana lebah tempat diukna bahasa simbol esok secara logika na kieu lamun tema urang ngadiukan paku cing kira-kirana kumaha karasana ku urang tegenahnya usad isad balik we nah kitu eta ge dari pengajian mah nu betah tong boroning sajam setengah jam geus elek-eseke nya nu kaduana setan ngagoda jalma anu keur ngaji teh ku cara nyaeta ngulaskeun madu cenah kana biwirna secara simbol eta ge secara logika lamun tema urang ngulaskeun madu kana biwir pasina bakal ketatnya ari simbol dina pangajian mah saeta mah nunutan mah henteu elek-eseke mah henteu ngan ngobrol we gitu ajengan-ajengan rangkeun manehna mah ngobrol nu nomor katiluna cara setan ngagodana jelema anu keur dina waktu pangajian teh ku cara nyaeta ngawurkeun lebu kana raraina secara logika lamun teh mah urang di awuran lebu ku batur pasti bakal gigisi lamun dina pangajian geus gigisi kitu tandana naon lumuhnya nunutan bahkan eta nu paling hese nya ya Bu anu paling panyakit anu paling hese dina pangajian ku urang di ubaranna adalah nunutan rata-rata nah deh gitu nya bahkan aya nu leuwih ti nunutan lebihkeun ka hees spesies eta mah ti mimiti ayeuna Ustaz assalamualaikum nu ka beresna bahkan ayeuna geus beres teh geus ieu pengajian teh geus nah sasakeun ngobrol geus sare ngaji nah gitunya ngajina mata kade dina pangajian walaupun gitunya kaayaan urang nunutan heukeun bae padilah nama bakal menang walaupun ngan saukur padilah na wungkul ngan meureunnan kacekna teh ilmu mah moal menang nah bake jeung moal menang heupan ku nunutan teh komo lamun ku sare mah jadi bodang teh hanya sakadar padilahna hungkul heupan baheula geuningannya keur dikobong gitunya dina taklim aya sairan kieu sururun nas bilabsil libasi wa jam'u ilmin pitarkin nuasi bungahna jalma lamun make pakaian weuteuh nya ban urang sok bunga lain nya Bu lamun teh mah make pakaian sagala weuteuh esok aya dina lebaran lah nya dina lebaran pan ngarasa bunga urang teh sok sanajan menang anyung nya sok sanajan menang bunga we karasana jadi bungahna jalma mah ketika make pakaian anu weuteuh ngan wajam ilmin pitarkin nu asih ngan kacekna teh ngumpulna ilmu mah ku cara ningalkeun nunutan cacak ning ku nunutan ilmu moal beunang komo lamun teh mah sare ku sare berenang lapor pisannya ku sare naon sababna lagi jeung ulah nunutan sabab mungkinna bisi saliru gitunya saliru opan aya dongengna geuningannya aya dongengna ieu mah mudah-mudahan sing jadi itibar pikeun urang gitunya sing jadi itibar baheula gitunya aya aki-aki ngalaksanakeun mingguan gitunya ngalaksanakeun mingguan dina mingguan ada malu merenang aki-aki tiburang geus maju lanjut ayeuna ngarasuluh lanjut ayeuna nyadap pas maghrib teh geus tangtuna wae merenang jadi tunuh bo sokomo bari kaayaan di masjid ge diuk bari kaayaanana nyarane geus nyarane teh apanya jadi timbulna teh tunuh dina waktu harita ustadna nerangkeun tentang farduna wudu cek ustad farduna wudu eta aya genep
Nu kahiji niat sarta dibarengkeun datangna cai kana rarai. Nu kaduana ngumbah leungeun duanana sarta sikuna duanana. Nu katiluna salahnya. Nu kahiji niat sarta dibarengkeun datangna cai kana rarai. Nu kadua na ngumah rarai sakabehna masih rata. Nu katiluna ngumah leungeun duanana sarta sikuna duana. Nu kaopatna ngusap sirah saeutik. Ngan ku sabab aki-aki nak nunutan jadi we salah paham, lain ngusap sirah saeutik tapi ngusap sirah anu leutik. Balik ke kana pengajian ditanya ayeuna ku sini nih cek eta ini aki bieu teh meunang naon pengajian teh. Iya menang berkat. Kakak luang deui teh masuk di bahanan berkat teh. Cik. Nah. Cik. Aya gangguan teknis sila meureunnya Bu. Ujian meureun cing betahun keneh moal lamun teh mah dibere aliran. Karek nepi ka mana we teh? Nepikeun ka sini nih nya. Heukeun bae aya jeda saeutik. Cek eta sini nih. Bieu teh meunang naon pengajian teh? Can aya meunang buras. Lain eta bieu ajengan ngabahas naon? Nyata cenah bieu mah ngabahas farduna wudu. Farduna wudu ya sabaraha hiji? Tah karek nepikeun ka nomor kaopat cenah bieu teh. Ku sababa aliran. Nah, nomor kaopatna nyata ngusap sirah anu leutik. Ari cek sini nih pan kaula mah teu boga. Cek si aki atuh sia teh bodo-bodo teuing ketika maneh erek wudu ngadeuketan ka kaula. Tiap wudu berenang toel atuh berenang lain kalasa tapi kalah batal ku alatan heueuh bodo ieu mah. Nyerikeun kana bodona. Ningang hiji waktu eta sini nih erek wudu si akina eueuh. Nu akhirna eta sini nih init kajengan nanyakeun ajengan cenah bener teu kamari teh ngabahas farduna wudu pan dini mah can apal heuh eta we cenah cek si aki nomor kaopatna farduna wudu teh ngusap sirah anu leutik. Cek eta ajengan lain ngusap sirah anu leutik tapi ngusap sirah saeutik. Pasti cek sini nih ieu si aki-aki ngajina pasti nunutan. Ketika nunutan tangtu bakal saliwang. Ya balik deui weh sini nih balik ka imahna. Ningang waktu di waktu eta ajengan ngabahas deui masalah pasunatan dina minggu hareupna. Ngan kacekna teh samemeh initna eta si aki dipesanan heula ku sini nih wayahna minggu ayeuna mah penting ayeuna mah ulah nunutan. Da geuning ku sabab nunutan mah kamari jadi salah paham. Nya ini tuh da maklum aki-aki cek tadi teh borang namborenan geus macul laju ayeuna ngarasuluh geus ngarasuluh nyadap pas dina magrib teh nya pasti we nunutan deui. Nah dina waktu harita ajengan ngabahas tentang pasunatan wudu. Saur eta mama ajengan jadi pasunatan anu kurang kudu dilaksanakeun di antarana hiji pasunatan teh adalah nyusur. Memeh wudu nyusur heula, memeh sare nyusur heula. Ngan kacekna teh katangkepna ku aki-aki ku sabab nunutan teh lain nyusur tapi nyusu. Nu akhirna jadi salah paham. Ini tuh si aki ka imahna ditanya deui ku sini nih ari bieu ajengan ngabahas naon nya tah cenah bieu mah sarada aneh ajengan teh mah keje ngabahas nyusu. Cenah bejana pasunatan eta teh memeh sare kudu nyusu heula, memeh ayeuna dahar kudu nyusu heula, memeh ayeuna naon wudu kudu nyusu heula. Nah akibatna naon tah? Akibatna nunutan. Beta kade ulah sok nunutan. Ngan keur sakali nunutan heuh sare we dan di masalah urusan pengajian mah loba gogodana nya. Cek si aki teh nyeta ujang lain teu hayang ngalaksanakeun mingguan teh nyeta pan aki mah nyeri tuur wae bahkan ayeuna sok cararangkeul wae nyeri cangkeng jeung lain sajabana atuh naon hesena Bu ketika erikeunna pengajian mawa tukang pijit hiji sewang nya atuh lumayan meureun anu cangkeul 10 urang mawa tukang pijit hiji sewang nambahan jamaah meureun 10 dina urusan pengajian mah memang hese. Aya pemuda
keur meujeuhna ayeuna senter kalaksanakeun pangajian dina ayeuna pas waktuna ajengan ngabahas tentang siksaan cek eta ajengan wayahna siap pemuda kudu darek ngalaksanakeun salat kudu daek ngalaksanakeun mingguan sabab lamun tara salat henteu mingguan mangka engke di akhirat bakal disiksa ku Gusti Allah ku orai sagede-gede tangkal kalapa. Nah ada dina apa waktu hareup minggu hareup nanti pemuda teh teu daratang deui ditanya ku ajengan anak kunaon pemuda kamari mah kejeun mun teu ari teh kana mingguan nyata cenah pas sarieun kunaon eta we kamari orayna ge galedek teuing cenah kitu dina pangajian mah ku rupa-rupa hesena atuh keur dina sakalian waktu nyata cenah sok nunutan atuh naon hesena dar ngaji jeung para pemuda mah bari ngopi sagala nya bari ngopi tenan naon keur ngaleungitkeun nunutan ngan kacekna teh rata-rata na urang mah ngopi nya jang nya kan araya lamun ngopi urang mah teu geunah lamun teu bari udud nya da insyaallah lamun dina ayeuna kopina aya ududna aya insyaallah moal nunutan kapan aya hadis galerna geuning eta teh nya kitu nya manan data faqad kapa summanan data faqad rokiwa imma supairon awil jirmi ngan palmasna wasulasa waruba'a afdol faidan data summanan data paduriba unukuhu bisa jari nah eta ubar nunutan kitu nya pek amalkeun jadi gitunya edanan data di mana-mana orang nunutan pakod kapa bere kopi insyaallah moal nunutan ngan lamun keneh masih keneh nunutan sumaroki wa bere rokok nama ima supairon rek rokok subar awil jirmi atau rokok jarum coklat ngan palmasna wasula sawarubah ngan lamun tema rokona 2-3-4 al musamma bisamsi anu disebut rokok samsu abdulu eta mah leuwih pedo ngan wa faidan data masih kene nurutan paduriba unuku bisa jadi mangka gebug wae kitu nya punukna ku tangkal kopina supaya ulah nunutan heuda hese dina pangajian mah kitu nya nu penting mah beneran urang mah itunya ibadah kalaksanakeun salatnya gitu kene naon nu paling utama nama urang ngalaksanakeun pangajian supaya menang ilmu da geuningan padilana teh loba Bu ibadah pengajian diantarana ketika urang geus menang ilmu gitunya minimalna atuh salat urang anu benerkeun tong waka non tong waka ngabahas tentang hakikatna salat tentang makrifatna salat masih kena jauh ke urang mah lah syariatna heula we nah pan ari hakikatna salat mah inna salata tanha anil fahsya wal munkar bahkan dina salat teh kitunya rukun salat anu 17 teh dibagi kana 3 hiji rukun qalbi nu kadua rukun qauli nu katilu rukun fi'li ketika urang keluar tina koridor eta tina rukun-rukun anu eta maka salatna teu sah secara hakikatna ketika orang ngalaksanakeun salat maka kudu kabawa tah rukun anu 17 teh karena kahirupan sehari-hari hartina jaga hati urang jaga lisan urang jeung jaga pagawean urang maka bakal nepi we kana hakikatna salat inna salata tanha anil fahsya wal munkar sanyana salat bisa ayeuna nyegah kana pamungkaran jeung kagorengan ngan kade gitunya ulah sampai kaya bahasa kieu si eta mah geuningan salat masih kena dilaksanakeun tapi masih kena ngeureuyeuh ngagogoreng batur si eta mah masih kena ngalaksanakeun salat nama alus gitunya ibadah nama alus geuning kena masih kena ngeureuyeuh ngalaksanakeun maksiatkeun bae da eta mah urusan pribadina masing-masing entong dibawa-bawa kana salatna walaupun salat urang can nepi kana hakikatna salat mangka kade syariat anu eta mah ulah ditinggalkeun nya ulah ngaberi kana hakikat ari syariat
tinggalkeun apan gecek dina tugian geuningannya pasari atun kasafinati bahwa eta syariat teh eueuh bedana lin ibaratkeun parahu. Ketika orang rek nyebrang di hiji pulau ka pulau anu sejen tangtuna bae urang kudu numpak parahu. Ulah ngandalkeun ngojay hungkul, da lamun ngandalkeun ngojay mah samemeh nepi ka pulau itu karena pulau tujuan tangtuna bakal teu kerelep manten. Maka wayahna kudu numpak parahu. Ketika numpak parahu insyaallah bakal nepi. Syariat ge sarua urang moal nepi kana hakikatna salat lamun teh mah salatna teh dipigawe. Urang moal nepi kana hakikatna di jilbab lamun teh mah jilbabna teh dipake. Urang moal nepi kana hakikatna kitunya di kopiah lamun teh mah kopiahna teh dipake anger syariat mah ulah di tinggalkeun gitu. Masalah urusan syariat mah batak tadi entong wakan ngomongkeun kana masalah urusan hakikatna lah jauh ke urang mah secara syariat we kitu nya. Pan dina salat boro-boro ayeuna masalah husukna kadang-kadang dohirna ge urang mah pabaliut keneh nya. Dina salat komo lamun teh mah misalkeun kitu nya urang nurutkeun kana hayang husuk salat hese nya. Salat Allahu Akbar rek ngalaksanakeun salat terkadang mah pan-panon doa klieu ka itu ka dieu nya. Nempona teh kalah nempo kana baju batur, nempo kana samping batur gitu. Wah si eta mah samping lagi bahes. Nempo nu hareupeun wah si eta mah atas. Nempo nu ka belah dieu wah si eta mah samping lagi wadiman beda. Wadimor. Kapan eta samping anu pang kolot-kolotna kade bu. Jadi wadimor teh adalah samping anu pang kolot-kolotna rek umuran kumaha bae uak kasih atunya wadimor. Dan teu sugan cek bapak-bapak teh bah punten ka tukang toko teh aya samping jang dimor uak we kasih atuh. Jadi entong boroni urang ngitung karena urusan husukna secara dohirna ge masih keneh pajauh. Atau mun kitu mah berenang sia-sia salat urang teh teu. Naon sababna? Sabab Gusti Allah moal merdih kajamak lintang ti sakamampuhan nana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal merdih ka urang lintang ti sakamampuhan urang mampu ngalaksanakeun salat hanya sakadar kitu ngeprek laksanakeun sakamampuhan urang gitunya. Dan ngitung-ngitung kana husum aduh nya urang rek ngalaksanakeun salat memang we ke dina takbiratul ihramna aja Allahu Akbar karasa geus Allahu Akbar eta aneh mah kecing jadi Allahu Akbar katingali kabeh nya ki ti mimiti ayeuna pagawean di sawah sadapeun jeung lain sajabana tong boroning perkara anu gede perkara anu leutik kainget ka poho-pohonna bensin keur salat mah pan kainget nya. Bahkan keur sakalian waktu bapak ngalaksanakeun salat pas Allahu Akbar ngahulang sakedeuk aduh bieu teh dina kopiah teh aya duit 100.000 ari make kopiah lain nu ieu sok sieuna kapage ku inu budak. Pas ayeuna ngalaksanakeun salat beres ngalaksanakeun salat teh bener sok ibu-ibu rek ngalaksanakeun salat Allahu Akbar dina Allahu Akbar nama memang khusyuk ngan geus Allahu Akbar jadi Allahu Akbar ka nan katingali kabeh Allahu Akbar. Aduh isukan teh pangemok datang. Allahu Akbar. Arek ieu meka tatangga. Ke depan sarua tetangga urang ge boga hutang bahkan pagedena si eta mah. Allahu Akbar. Erek bahasa we ku alus. Kitu nya da bahasa anu alus, erek ayeuna goreng ku bahasa alus, ku bahasa Allahu Akbar. Kedepan kita makin kan sok maksa ti mimiti Allahu Akbar nepikeun ka awe salam hayo ingat-ingat eta nu tungtung nama beres salat teh lain kalah wiridan tapi kalah ngahulang tungtung nama nya ku alatan ngalaksanakeun salatna teu husuk ngan cek tadi lamun tema urang teu husuk ngalaksanakeun salat keun bae pek we laksanakeun heula sakamampuhan urang gitunya sakamampuhan teu eta ibadah heula salat heula jeung lain sajabana
Jadi kanikmatan anu perlu ku urang disyukuran, kanikmatan teh loba. Ku cara ngalaksanakeun syukuranana diantarana ku cara ngalaksanakeun pangajian, ku cara ngalaksanakeun salat. Amun asa jauh-jauh henteu jauh pangaran syukur teh ngagunakeun nikmat bari ayeuna saluy sareng anu masihanana gitu. Sabab Rahman Rahimna Allah, kanyaahna Allah, welas asihna Allah, mual bisa kabatasi ku naon-naon. Beda jeung welas asihna jelemanya. Kanyaah Allah beda jeung kanyaah jelema. Kanyaah Allah mah teu diwilah-wilah, beda jeung kanyaah jelema. Sarakeun urang boga dunungan, cek ibu teh dunungan kaula mah bager. Naon make jeung bager dina gajihan teh hese ke dina sakalian waktu mah kaula gering osok di ubaran. Ngan pertanyaanana bager sote ku alatan pagaweana dipigawe ku urang leres. Lamun teh mah urang erek ngabuktikeun bager jeung teu na cobaan pagawean nantong digawean ku urang. Cing kira-kirana gajina bakal dibikeun moal. Laju ketika orang ayeuna gering bakal dipangobarankeun moal. Itu kanyaah jelema terbatas. Beda jeung kanyaah Gusti Allah. Kanyaah Gusti Allah mah teu terbatas. Walaupun orang ayeuna teu salat, walaupun orang teu pernah kana pangajian, walaupun orang hirup loba dosa, tapi tetap kesehatan kalimatan ku Gusti Allah teu dibatasi. Nya, batak dina batak wajar teu Gusti Allah nita salat ka urang atuh leuwih ti wajar. Tadi oge dunungan urang bager soteh ku alatan pagaweanna dipigawe. Sementara Gusti Allah mah walaupun kahoyong Gusti Allah ku urang teu dipigawe anger kanikmatan mah teu dibatasi pikeun urang. Kanyaah Gusti Allah mah beda jeung kanyaah jelema. Gitunya kanyaah jelema. Pada geuningan urang mah hirup di alam dunia teh ukur sakieu kaayaanana. Hirup di alam dunia ukur sakieu kaayaanana. Bari kaayaan kitu nya dina kahirupan teh serba sulit. Gitunya serba sulit. Takdir bahkan dina sakalian waktu sok nyalahkeun Gusti Allah kade. Ketika perkara anu goreng tumiba ka urang eta lain harti Allah dolim, lain harti Allah teu nyaaheun, tapi li adami fahmika karena anjeun teu memahami kana sikap Allah. Ketika perkara anu goreng buka urang, tumiba ka urang dina rumah tangga hirup serba sulit, bari kaayaanana budak ayeuna gerding ditambahan ku teu boga duit, nu akhirna makan hate jadi ririwit. Kade ulah nyebutkeun Allah dolim, ulah nganggap Allah dolim, tapi li adami fahmika karena urang henteu memahami, henteu paham karena sikap Allah ka urang. Sacarakeun kieu we lah. Kitunya bapak ini ayeuna ti sawah balik ti sawah laju ayeuna ka imah pas ka imah nyampak pamajikan teh keur cerewet. Kalah nyarekan lain nyambut ka urang. Gitunya lain nyambut ka urang. Kermah orang teh capek laju ayeuna dicarekan ku pamajikan. Nah lain harti eta pamajikan teh dolim ka urang, lain harti eta pamajikan teh goreng ka urang, tapi urang teu memahami karena sikap pamajikan. Dalamun keur dina sakalian waktu mah pamajikan keur mujuhna wah gitu. Kapan biasa nya ari awewe mah gitu. Wah keur ngawelek we kieu kumaha? Cek bapak, pan aing teh itu capek geus di sawah, balik ka imah ngadon ayeuna di carekan. Kumaha lamun teh pamajikan ngajawab aing ge sarua ti isuk ngeluk nepikeun ka sore ngelik. Henteu eureun-eureun pagawean di imah, ti mimiti ayeuna sasapu, ngepel, nyusuhan, laju ayeuna ngurus budak jeung lain sajabana sarua aing oge capek. Kumaha lamun disebutkeun kitu? Lagu kumaha lamun teh ngajawab kitu? Nah, ketika pamajikan urang nyarekan ka urang berarti urang teu memahami karena posisi pamajikan. Da geuning dina masalah urusan capek nama sarua. Sacarakeun tadi urang ku Gusti Allah dipaparinan musibah lain harti Allah ayeuna dolim ka urang teu nyaaheun ka urang tapi sikap urang anu teu memahami karena sikap
Allah. Dan setiap perkara anu timibak ka urang rek hade rek gorengna eta adalah takdir anu hade ke urang buku Allah ngan urang teu sadar dina lebah dinyana gitunya. Geus oke Gusti Allah maparinan ayeuna kanikmatan kasimkuring. Walaupun kaayaan anak kieu peneh leutik heuda lain kahayang lain menang mesen deh dalamun bisa mesen lain hayang kieu atuh awak teh hayang sarua we kawas batur nan ku Gusti Allah ditakdirkeun kieu nya ditarima sabab eta non takdir anu menurut Gusti Allah alus pikeun simkuring gitunya. Oh nyata cenah goreng patut ketika nyebutkeun goreng patut berarti anjeun anu salah ngabandingkeunana cek pemuda teh memang nya kaula mah nyata goreng patut beda jeung batur eta teh ku sabab anjeun salah ngabandingkeunana atuh ketika urang ngabandingkeun jeung jalma anu kasep nya atuh eleh gitunya ngabandingkeunana dina kahirupan nyata urang mah ku Gusti Allah teh kahirupan teh ukur sakieu kaayaanana cek ibu-ibu teh ukur sakieu kaayaanana dina kahirupan urang beda jeung batur wah hartana segala aya kade bu harta mah teu bisa ngajamin kana kabahagiaan teu bisa ngajaminnya sok we lah eta geuningan artis mun cek urangnya artis mah kasep laju geulis hartana loba tapi naon ge jeung loba anu cerainya aneh pan teu kaharti amung cenah kahirupan dunia kebahagiaan bisa benang ku harta geuningan buktina mah henteu beda jeung urangnya sok sanajan kaayaan urang mah kahirupan ukur saala kadarna tapi kanikmatan kana tenang-tenang hate wae mah ku Gusti Allah teu dipikeun baheula geuningannya baheula ketika ayeuna jalma hirup sagala aya laju ayeuna sok boga anggapan bahwa ketika jalma beunghar di alam dunia eta tangtu bakal ngajadikeun kanikmatan belum tentu da jalma mah eueuh anu beunghar leres teh jalma mah eueuh anu beunghar sabab dina Al-Qur'an kita tos dijelaskeun nahnul agniya'u wa antumul fuqara aranjeun mah palakir kabeh ge saur Gusti Allah kaula anu beunghar mah gitunya ieu mah lalakon gitunya lalakon simkuring gitunya ini ka alpa bejana can anu boga alpa teh teh jelema anu pangbeungharna gitunya jelema anu pangbeungharna simkuring ini ka alpa teu pira ti alpa teh nyokot bodrek hiji nyokot ayeuna aqua hiji dibawa we ka etana nih tukang mayar teh naon sebutna teh kasir ayeuna kasir teh da baheula mah gaang teh dibawa kadinya geuningan kudu dibayar cek bejana anu boga alpa teh jelema anu pangbeungharna geuningan eta nyokot sakitu kudu dibayar gitunya berarti berenang masih keneh butuh maknya aya beunghar butuh da ari hartina beunghar mah teu butuh ketika ayeuna ka dieu we simkuring gitunya bahkan ti tadi enak keneh dihanapkeun keneh geus disambut ku kersana Kang Ustad Ahmad geus disambut dihanapkeun cenah ke Ustad erek susu erek kopi simkuring teh tibatan ayeuna susu teh jeung kutangna kopi we lah ninyuh kopi bahkan ayeuna disuguhan geus ka dieu geus ditah ninyuh di kopi bahkan geus nitah dahar secara logika oh beunghar keneh urang Cisuren tinimbang jalma anu boga alpa naon sababna ari itu mah nyokot bodrek jeung ayeuna aku ge kudu dibayar ari di mah henteu secara kanikmatan duniawi nya secara kanikmatan duniawi jadi kanikmatan duniawi nikmat loba harta loba duit jeung lain sajabana belum tentu jadi kebahagiaan pikeun urang gitunya urang dina rumah tangga ngarep-ngarep kebahagiaan nya kitu keneh anu masih keneh jomblo jeung lain sajabana masih keneh aya anu masih keneh jomblo aya keun bae gitunya jadi ulah merasa jangan merasa kesepian karena sedang jomblo ulah jangan merasa terhina naon sababna cing ingat bos Indonesia oge merdeka na karena bersatu bukan karena berdua matak santai we gitunya naon sababna heuda kan dina kahirupan urang mah kitu sok silih
sangka cenah genah jadi jalma anu beunghar mah sagala aya jeung lain saja mana perkara dipikahayangna pasti bakal laksana belum tentu sok aya kieu ibu unggal poe daek teh di aya nu ngiriman daging domba daging sapi pasti ge bakal daek kan kacekna teh kolesterol teu eureun-eureun cing kira-kirana bakal kadahar mah amoh tolong kira dahar jeung asin da kanikmatan dunia mah terkadang perkara anu kurang dipikahayang belum tentu alus pikeun urang dacek tadi oge kitunya takdir anu ku Gusti Allah dibikeun ka urang eta teh hakikatna mah alus pikeun urang sakitu tong jauh-jauh teuing gitunya entong waka ayeuna nguruskeun masalah urusan hakikat secara tadi moal ka tepi lah urang mah moal ka tepi jeung moal kahartikeun eta mah bagian dina pangajian da urang oge ka dieu tangtuna bae salian teh ngalaksanakeun pangajian ngagugur kewajiban ti Gusti Allah pasti nawe urang ngarep-ngarep kana ridho jeung rahmat ka nyaah ti Gusti Allah sabab cek tadi hiji kitunya acarana memperingati haul sesepuh kitunya haul sesepuh anu perlu eta teh ku urang kudu dihargaan jeung ku urang kudu diperingati ieu hade urang ingat ka sesepuh urang naon sababna sabab ketika orang ingat ka para leluhur urang cek paribahasa kolotna urang moal pareumeun obor res bahkan pan saur Kangjeng Rasul ge kade kitnya sagede saur Kangjeng Rasul udukuru mahasina mautikum wa kufu ammasa wihim saur Gusti Allah saur Kangjeng Rasul caritakeun ku arajeun kabeh kahadean jalma nu geus maot. Jadi orang nyaritakeun kahadean jalma nu geus maot mah lain ria bahkan sakuduna. Nah mah kitu kitunya beda jeung urang keur hirup. Lamun urang keur hirup mah nyaritakeun kahadean urang teh ulah. Nah mah jeung ulah sabab bisi kaasup ria. Ari geus maot mah misalkan inung bapak orang geus maot kasepuhan orang geus maot lalu dicaritakeun kahadeanna justru eta mah dipiwarang ku Kangjeng Rasul caritakeun ku arajeun kabeh kahadean jalma nu geus maot naon sababna ketika anjeun ingat ka jalma nu geus maot nyaritakeun kana kahadeanna karek kulhu wae mah karek Fatihah wae mah minimalna karek bismillah wae mah urang pasti bakal maca diisolkeun ka anjeunna inget kana jasa nah ngan wakupu amma sawihim kade kagorengan nama tong sok dicaritakeun walaupun memang eta pagaweana teh nyata keur dipigawe keur waktu di alam dunia si eta teh keur waktu di alam dunia teh tukang nyeun dosa tukang mabok tukang zina jeung lain sajabana kade ketika geus maot mah tong sok dicaritakeun cukup manehanana anu nanggungna. Naon sababna setiap kahadean anu kurang dicaritakeun bakal ngajadikeun kanikmatan keur manehanana bakal nambah-nambah kana kabungahna ngan lamun teh mah kagorena kana ku urang dicaritakeun maka bakal nambah-nambah kana siksaanana sabab antara jalma nu geus maot jeung urang geus teu aya hahalang deui beda jeung urang kanu maot teh carakeun aya logika ieu mah Bu logika lamun urang dicaritakeun alus ku batur cing kira-kira genah mah genahnya narima ngan lamun teh mah urang dicaritakeun kagorengan urang ku batur walaupun memang eta pagawean teh bener dipigawe ku urang eta kagorengan teh bener dipigawe ku urang lalu dicaritakeun ku batur cing kira-kira genah mah oh nya sarua jalma nu geus maot ge kitu ketika misalkan kahadeanna ku urang dicaritakeun bakal nambah-nambah kana kabungahna lamun kagorenganna dicaritakeun bakal nambah-nambah kana siksaanana keun antep dina masalah urusan eta mah kitunya sabab kan dina ilmu tasawuf hiji kitunya mata kaina diayakeun ilmu tasawuf pikeun ngolah ngatur hate urang kitunya perkara anu ku urang ayeuna kudu di naon piceun dina hate teh hiji takabur ria laju ayeuna suudon jeung lain sajabana kitunya leungitkeun tah penyakit hate teh memang hese banyak penyakit hate mah beda jeung penyakit awak hese di ubaranana bahkan engke di akhirat Bu dina neraka
Jadi engke dina neraka moal aya jalma anu asup kana neraka ku alatan panyakit dohir moal aya. Sugan ayeuna cek malaikat teh kunaon anjeun make jeung asup kana neraka nya eta keur di alam dunia kaula teh baheula balas ku nyeri cangkeng we. Sehingga ku malaikat diasupkeun ka neraka moal aya. Naon anjeun make jeung asup kana neraka nya eta baheula keur di alam dunia teh ngan balas ku nyeri sirah we. Kusabab ayeuna nyeri sirah diasupkeun ka neraka moal aya. Kunaon anjeun make jeung asup ka neraka nya eta baheula keur di alam dunia teh ngan balas ku nyeri rematik we. Kusabab rematik diasupkeun ka neraka moal aya. Terkecuali lamun teh mah ku alatan nyeri sirahna, ku alatan nyeri cangkengna, ku alatan ayeuna nyeri sukuna nepikeun kacul kana salat, eta mah disiksana lain ku alatan panyakit dohirna, tapi ku alatan ninggalkeun kewajiban. Nana moal aya kan bakal loba jalma anu asup kana neraka ku alatan panyakit hate. Cek malaikat teh kunaon anjeun make jeung asup kana neraka nya eta keur waktu di alam dunya urang teh euy. Walaupun ayeuna memang ibadah mah getol ngan kacekna teh sok ditakna sok ayeuna ditambahan ku takabur, ditambahan ku ria, beh dituna ditambahan ku suudon. Nu akhirna mah beak taledis ganjaranna teh keur waktu di alam dunya ayeuna teh tinggal nalangsana. Nu kitu mah bakal loba. Bakal loba jeung dina hese nya jarang jalma anu hayang ngubaran panyakit hatenya. Sok aya ketika kaajengan lagi mah ka kiai kitunya rata-rata na minta doa teh hayang diubaran teh penyakit dohir kitunya. Da can aya sugan geus salamasih muka ngamukim can aya masyarakat teh assalamualaikum waalaikumsalam bade naon ka dieu nyaeta kaulah teh hayang dicageurkeun hate hayang leungit penyakit hate eueuh anu loba namanya kitu we nya teh teh keur bingung keur susah kitunya keur susah nu kitu mah loba kitunya nu kitu mah loba. Jarang jalma anu init nanyakeun kaajengan hayang ayeuna beres hate jarang kitunya jarang. Biasa we urusan ayeuna kaduniaan kitunya urusan kaduniaan. Nah tangtuna bae ketika urang ingat ka sesepuh-sesepuh urang tangtuna bae urang bakal inget kana jasana kitunya. Pantas geuningan cek wari bahasa kolot baheulanya di sakola geuninganan teh meong paeh ninggalkeun belangna, jalma maot ninggalkeun jasana. Ketika jasa-jasa anak urang dicaritakeun maka bakal nambah-nambah kana kahadeanana. Bahkan Bu ieu nitip sagede mudah-mudahan sing manfaat ka sadayana kitunya. Ketika urang hirup urang hayang barokah jeung lain sajabana maka diantara perkara anu ku urang kudu diamalkeun teh adalah nyodakohan ahli kubur urang. Ketika urang hirup hayang barokah dosa-dosa urang kitunya hayang dihampura ku Gusti Allah diantarana urang kudu getol nyodakohan jalma nu geus maot. Kumaha carana atuh sugan keur dina sakalian rek muludan cek ayeuna panitia datang ka ibu menta ayeuna udunan niatan seja nyodakohan jalma nu geus teu aya rek indung bapak urang atawa saha bae atau misalkan dina jumaah bapak-bapak sakaya korokaknya eta mah ku kira-kira mah bener teh mah ikhlasna dina karopak mah naon sababna make jeung bener ikhlasna pan sama meh diasupkeun sok dipintel-pintelnya pintel-pintel asupkeun bari diasupkeun teh di tutupan ngan eta teh ting bener ikhlasna ting leutik anu diasupkeunana supaya teh katingali ku batur. Tas eta niatan seja nyodakohan indung bapak urang. Naon atuh keur urang engke kauntunganana dua kahiji ganjaran sedekah urang moal dikurangan ku Gusti Allah nu kaduana urang bakal menang pangdoa ti ahli kubur. Jadi ketika urang nyodakohan jalma nu geus teu aya mangka eta jalma nu geus teu aya bakal malik ngadoakeun ka urang. Sementara doana jalma nu geus maot tangtuna bae bakal diijabah ku Gusti Allah sabab manehana geus teu pagulawat tahdi jeung hawa
nafsu. Mana doa jalma nu geus maot ka urang ketika orang jodokohan manehanana saur ahli kubur Allahumma gfir liman nawarana qabrona wa basyirhu bil jannati kama basar nabiha. Mugi Gusti ngahampura ka jalma anu tos jangan kuburan abdi ku alatan sedekah jeung mugi Gusti ngabungahkeun ka eta jalma anu nyodokohan ka abdi sacarakeun kaula bungah disedekahan ka eta jalma. Jadi eta kautamaanna kitu nya. Jadi orang kudu daek nyodokohan jalma nu geus maot. Nu kaduana ya ilmu sakedik pikeun sadayana tos jam 12 langkung. Tos jam 12 langkung. Ketika urang hirup laju ayeuna nyicingan dina naon cek paribahasana mah maju jurang mundur jungkrang. Maka pek amalkeun doa ieu. Sabab ieu doa warisan ti Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Sabab Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dina hiji waktu anjeunna sami ngalaman kawas urang maju jurang mundur jungkrang nyaeta ketika diberi ku Fir'aun. Kanjeng Nabi Musa ngarasa bingung. Nama kijeng bingung, erek maju sidik di hareupeun teh lautan. Erek mundur sidik di tukang teh Fir'aun jeung balad-baladna geus nyampak. Didinya Kanjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah ku doa anu ieu. Bari doana penek nyata Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah Kanjeng Nabi Musa macakeun eta doa laju ayeuna neungeulkeun iteukna kana lautan, eta lautan jadi beulah sehingga Kanjeng Nabi Musa tiasa ngaliwatkan eta lautan salamet tepikeun ka basisir anu itu. Laju ayeuna musuh-musuhna Fir'aun teh kitu nya binasa. Nah kepikeun urang keur binasa kalian waktu urang ngalaman maju jurang mundur jungkrang maka pek dawamkeun doa anu eta Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibacana kitunya ente ditangtukeun rek sakali dua kali tilu kali alus nama sabada tiap-tiap ngalaksanakeun salat. Sabab didinya aya ulama anu nyarioskeun setelah kaula menang eta doa kaula teu pernah ninggalkeun kana eta doa. Jadi doa mah teu kudu jauh-jauh teuing bu urang pan sagitunya ini kalau jauh minta doa padahal di ajengan anu setempat ge loba kitunya. Doa mah lupa mudah-mudahan kuasilah penginten urang sadayana ngalaksanakeun ieu pangaosan sok sanaos ngan salah kadarna dina sagala rupina. Mudah-mudahan we ieu amal ibadah urang sadayana sing aya dina panampian Gusti Allah Subhanahu wa taala kalian mudah-mudahan kuasilah urang sadayana memperingati kana sasi dilahirkeun bagina Rasul sekaligus urang haul para sesepuh urang. Mudah-mudahan urang sadayana engkin di akhirat tiasa kasalamatan ku anjeunna kasapaatan ku anjeunna. Oke mudah-mudahan turunan-turunan urang sadayana sing dijantenkeun turunan anu sholihin sholihah amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.